Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan PBS TV. Alhamdulillah ayeuna sasarangan sareng atlet-atlet penyang ulat anu aya di babakan pasir angin. Anu kamari mungkin anu lalajo pasti terang anu kamari di Garung. Ieu atlet-atletna anu kamari naik dina panggung. Atlet pun Acil karanina nya bro, Acil sareng Pak Adul atlet anu kamari di Garung. Jadi urang naros-naros kumaha ka atlet benyang gulat kamari kumaha tentang panggung kumaha suasanana ramai, meriah lah ke Agustusan mah yang minangkana malah namanya sebutna teh yang meriah lah pokoknya mah good pokoknya. Dari sekian lama teu aya benyang gulat kumaha kangge atlet benyang kamu kamari tos aya diayakeun benyang di gulat ku tebih-tebihna 2 tahun kapangkar panggilan terakhir teh begitu rung deui karena gulat teh dan kan kulantaran teu persiapan ambisi nu ageung akhirna roboh tawon geuning kan tah geuning upami urang teu siap segala rupina mah ya. Nganalkeun mental hungkul jeung nafsu ku mah geuning kan kalah tawon gitu kan gitu. Tah anu lalajo videona nya aya meureun video Acil sareng Pak Adul. Abi ninggal kawat ka 3 jam kalikan eta kawat kagogotna jeung watasna leueun. Alhamdulillah ayeuna aya nu ngayakeun deui di Desa Cilengkrang perkawis benyang ulat yang dia meureun kapayuna saterasna aya ieu seni dina benyang ulat kusababnya ayeuna teh tos mulai alhamdulillah tos aya meureun kanu 3 taunna teu aya benyang ulat ayeuna diayakeun deui. Ya kangge diri abi pribadi mah alhamdulillah kumaha ka Pak Adul kamari di Garung sareng kumaha alhamdulillahnya ayeuna teh benyang gulat teh geuningan tradisional khas seni ujung berung teh muncul deui. Kumaha pendapat ti Pak Adul? Ya alhamdulillah lah kamari ninggal ku tos ngayakeun deui ge kitu sugema kitu ningalna teh. Terus 2 tahun kapangker sedangkan tak aya di seni benyang gulat pertosan nami ngayakeun di lomba tanapi peringatan hari itu ya aku ayana kamari di Garung ge ya mudah-mudahan jadi namanya teh supportna jadi araya support deui kitu anu atlet-atlet anu pas kami itu muncul gitu ya mudah-mudahan itu seni budaya khas ujung berung teh terus muncul amin kapayuna gitu sareng deui ka atlet-atlet itu tos kami namanya teh rarehat aya
parakum tas vakum kita mudah-mudahan ka ieu deui ka kaging deui gitu supados tambi ka rukunan kurang itu ya nambah terus lah gitu. Alhamdulillah. Nah, bukituna ayeuna di desa Cilengkrang menuju ngawitan meureun dedebah kita pun atlet kalian acilnya atau kasebat meureun terangan saujung berumah komo sa Bandung Timur mah nya kumaha ya ayeuna bade naik atau napi bade mapagung gua nya iku pamiko ayeuna mah nontonnya heulaanan kabi di mana aya hoyong meureunan kaul kaliprung gitu naik tah gitunya ieu mah meureunan nontonnya heula meureunan ayeuna mah atau bade kalawan simpuring ditangdang Bang Bro nya tah ayeuna gitu nya sekian episode anu ayeuna bakalan dieu di Desa Cilengkrang di OTW-keun ayeuna pokona mah salam olahraga ka sadayana.